gitu eta dangan ngalamun ngajentul anak kunaon nya kesel kunaon kesel jeung sok adinya kunaon capek hate mun dipikir sok tegenah mun dipikir mata kowah da bojo ningkah saraka panda dipake awunta koreng boga pikiran kitu nya Mang Dadi rewel awewe paingan sapopoe teh meuni mung pisan lumaku lingku ya maka kabaeud da jametut mebet-mebetkeun ketuk loba kesel pajarkeun teh kami sok calaculu cenah kitu calaculu sakitu mah aya pangjujurna sadunya mah duh ieu Kang dangukeun geura ieu kieu nya maha coba heuh grek naon kajen balik ngalikin cing kajen mulang kami mah dangang kewang ya baku gitu teh sono bogoh geus kalakon anterkeun ka asalna bareto bongan di pentas bareto mah bogoh atuh da jika buru-buru pegat gitu panah sarang geningan ya Kang kira yuk naon direk naon mirip duit kumaha gitu balanjana Mang Dadi tinggal diri pisan cerewet nanti cukup kedua kajian budak minta jajan jeung merema kalah nyareka kami oge loba kakesel kawin jeung manehna sanyawa kumaha Kang kesel nya ge rasa kedeung-kedeung duit 5 menit duit itu apa duit atuh mahi ya zaman kiwari mah kapan sagala ge geus mararaha sanajan mahal ge sing bisa ngirit atuh ari duit saeutik mah maneh da kumaha tuh ngirit-ngirit oge hese dari kumaha cik kadinya apa hese kieu geura geus kami masuk ka yang init teu ngidinan mun rek balik da keukeuh kami teh gede durian oke mau menangkeun juga kami moal eueuh moal pegat mika sono kumaha kajeun pae patunyang-tunyang najan ngabubrugeur gantina bagaimana sarua Mang Dadi moal kami mah ingis kaduhung neng nani kumaha sok sieun dipulung batur ya Kang dangukeun naon deui lah batur mang lagi hayang pasya wae manehna mah ya dangukeun gaya Kang kumaha deui ai kitu masing boga kaera sing
boga eraku dengan mun teluas mang dadi entonya pakem itu make menten pepegatan sok ngien pucuk digirang kapang kami sok ngilekan tara bedang jika anjeun bisa kami potulus mulang tapi gerak